Palingan disamper ke imah. Rat, kunaon mah? Kunaon naon? Ai kitu kunaon? Hulang-hulang wae. Pala urang. Hulang-hulang ti mana? Tadi keur ngahulang, paling samperkeun. Tengah hulang cuma ngalamun. Wah, dikono keur mikiran naon maneh? Mikiran naon tuh aing gablog hutang henteu, aing mah jong-jong hirup mah. Terus maneh ngahulang kunaon? Biasa tas tutup buku. Tutup buku. Jigana maneh sakit dalam bercintanya. Eta apal maneh? Manik kudu nanya. Geus kadeuleu da tina banget lagi. Kadeuleu naon? Pucal. Ucel dah susuhan sia teh. Hulang-hulang ga embe can diparab. Embe domba-domba beda deui atuh. Heuh, yang beda. Terus enak kumaha tuh? Cik maneh bantuan urang mikirnya. Kumaha caran si eta kudu balik deui, kudu ngudag-ngudag tah ka urang. Aing teu ngalarti nih gara percintaan mah. Waduh, aing mah teu percaya. Oh, aing apa? Naon? Pinjem duitna. Cuma sok ngacaprak wae. Kapan ngudag jadi ngudag. Oh, geura ajaran. Pasti ngudag. Terus soalnya mana buka hutang. Sayang teh kudu dia udah gara-gara hutang mah. Duit lo bake nih. Eta hungkul carana mah deui. Geus atuh cuang ka RT we na mah. RT mah rayuana bisaan. Urang ge eleh ku Pak RT mah. Loh, mangnya situ. Bikin awet gitu. Yuk, kita ke RT yuk. Langsung ngajaran weh. Udah layak RT nak. Ya. Kasuna lo, Mbak. Assalamualaikum. Pak. Salam. Aya tamu. Aya naon, Dok? Iya sih, Dok, Pak. Butuh pencerahan. Pencerahan naon? Biasa, Pak, budak ngora. Galau geura. Oh, periogi ieu sareat. Ya, sareat. Sok atuh kalebet caralik di dieu. Sok, Dok, kejar, Dok. Wah, banyak makanan, Dok. Ieu mah Duh, harga euy. sok atuh mangpeung rineh kumaha caritana ieu saena rek ngobrolna. Kieu Pak ya caritana teh. Diputuskeun awewe, ngan hayang balik deui cenah. Kudu kumaha eta solusinya, Pak? Gampang. Masalah ka awe anu model kitu mah anu kaalaman ku kuring anu geus leuwih kolot. Nu kitu mah kudu urang kudu boga 3B. 3, Pak. Salah. Oh, salah kudu kieu da teu bisa. Teu bisa adalah 3B pokona mah. Tuh, 3B cenah. 3B teh naon? Apa teu hartina 3B? Apa? Ari B anu kahijina teh berusaha. Urang salaku budak ngora lamun hayang ka awewe teu cukup modal kahayang. Kudu berusaha. Hiji berusaha niarjang bekalna, berusaha ngadeuketan eta awewe, berusaha ngadeuketan eta kolotna. Lamun geus kolotna geus dideuketan gampang keun we awena mah heula. Nu penting kolotna sina Setujuan heula jeung urang. Anu kadua, urang kudu berdoa. Ulah ketat-ketat urang ngadoa terus. Menta jeung menta ka Allah Subhanahu wa taala.
supaya urang dijodohkeun jeung manehna. Gitu. Ulangan ukur ngadoa we munggul ngadoa bisi salah niat. Ayo urang ngadoa hayang ka awea. Aya anu di ngadoa kana awewe be. Kapan cilaka meureun urangnya. Gitu. Aing nu kitu mah Pak ya berusaha aing kurang kumaha nya ieu mah. Geus bebelaan nganterkeun ka diku ka dieu manehna hayang naon dipangulikeun. Pokona geus kolot na geus deukeut Pak pokona mah nya. Kahayangna doa geus puguh nya Pak. Ek beurang ek peuting anu lamun cek budak murah aya mana ditikung di sepertiga malam. Tah, urang mah Pak geus di jalanan kitu kieu. Da anger Pak we bingung teh. Kabantur keneh wae aing mah. Tah ayeuna kieu. B anu katilu berarti anu jadi masalah. Tah Pak aing be nu ka anu be ka hiji berusaha geus nya Pak. B nu kadua berdoa geus Pak geus di jalan. Tah ieu nu be nu katilu na ieu. Heuh, payu penasaran Penasaran Pak. Tah B anu katilu teh ieu. Naon Pak? Tah bercermin. Ya, tinggal isi marah-marahnya sieun teh ku percermin ieu. Berarti awal mana ge sieunan gitu ya teh ya. Tah, bercermin heula kasep teh kaca tuh, tepok. Sieun Pak. Bawa ieu na jeung. Jadi tilu bete eta hartina hiji berusaha, kadua berdoa, katiluna bercermin. Tah eta anu mujarab mah. Teu sanggup nu katiluna Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Weh, aya tamu. Kalebet. Buat pada ka iya ka Pak RT laras ya. Mohon. Titipan ieu Pak Di saha? di itu di Pananang. Oh, mohon ieu tinu nikahkeun. Mohon Pak. Dok. Ini aya maneh? Mohon aduh. Sekalian. Naon? Aya jam berapa? Aduh. Di saha ya? Gitu nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Ti mantan gua, Dot. Buka Pak. Anjing apa? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, pangalapan teh. Oh, ini siap. Salam, salam. Waalaikumsalam. Sabar.